Aduh, bingung aing ngajelaskeun euy. Tong dijelaskeun we lah nya. Ayo aya nama orang sikat gaskeun ka gurun. Nah, anjing aya nama orang bolang aing tah. Geus siap motor nama. Oh anjing, jika pit garpu diemperkeun ieu mah. Mantap sorana euy. Renyah gitu nih. Ya, renyah teh sorana. Mantap yo. Kalem di dia mah moal kaganggu. Oh anjing. Ekstrim aing euy. Anjing ngalayang mantap. Sok gaskeun deui. Wih. Mantap euy. Tah kieu maksud aing teh. Bingung ngajelaskeun teh saking ku mantapna episode gurun. Anjing. Turun mesin aja nama euy. Oh, aman kene. Oh, lesan euy bieu teh. Santai. Mundur saeutik tah. Geus aman lah sok enak urang berangkat. Woi, sia naon di dinya? Tong nanya menimbung ditanya gitu deh kah? Keur head sugan anjir teh. Liar kieu deh kah? Muter na teh. Nu hiji kakak tuhu, nu hiji kakenca. Sok urang selesaikeun ayeuna mah. Anjing teh hese deui euy. Kaluar teh de jalanna kieu anjing. Sok lah bisa ayeuna mah. Kalak ajolan cenah. Heup. Anjing mantap euy. Ning rada sunyi belah dieu mah nya euy, belah luhur mah euy. Jeung teu puputeran di jalan oge. Rada merenah kieu ning ka luhur oge jadi babare mau kunci oge. Heup bang. Sok sep bisa ieu mah. Cokot ku aing kuncina euy. Menang euy. Men ka dieu men. Aing geus menang bro, ayeuna mah urang turun. Tapi anjing pihuna ieu gurun, hade. Jadi ayang ngenong deh kak, ari pemandangan alus kieu mah. Pi urang bebaskeun lain nama. Yo sakali deui. Mantap anjing Yo. Siang bebas tuh Ya itu buru teh bebasin lain loba bacot gitu ih. Pasportnya dulu apa atuh sok sebutkeun ku sia. Yang bebas mah. Nu kumaha ieu teh maneh Jenis pantun atuh. Jes meureun pantun wae mah. Jangan sambung mau buru bebaskan aing goblok sia teh. Tingali teh nyatuna teh sok lah karunya koyo bebasin jung mantap sia goblok. Oke nih saya nama orang bebaskeun nu jadi si Putri gas Oi, tuh tempat pengajol teh. Aman saudara-saudara. Oh itu tuh sungain nu kunci natehnya. Kau orang gubuk ayeuna mah. Orang mundur lain nama orang awan anjing yang ngajolna ono tuh tres gas. Sekali di pait. Buaya kita nya ieu mah lain odeng. Mau ngaruh meureun di pait ge nya. Anjing cara euy. Sieun euy. Lompat. Inji selamat. Woi. Putri, nuju naon di dia Putri? Totot ayo tuh gerak bebaskan Putri. Totot please. Rujit ning sia teh bagung. Batet teh rujit anjing. Ciga nama sia kapirosangku. Buaya daratnya. Jadi gitu patut anjing sia Putri. Nah gitu nyarios nah Totot. Aing teu kuat liating di dia masuk aing bebaskeun sia tah. Nuhun. Jung mantap rujit anjing tuh buaya daratnya. Woi sia buaya darat. Anjing, nah keren siapa bisa nangtung anjing. Ya iyalah, kan gue mah buaya darat, coba bisa hehehe. Tuh lucu anjing sirina teh. Ulah lo bacot, sok ayeuna we segera ngajol India anjing. Tah eta ngajol teh pemikat awewe ngajol kieu teh. Kacau buaya be.